Rama, kusabab hujan tos raat. Kami bade nyuhunkeun izin ka Rama keur ngalakukeun kebiasaan kami. Sakumaha nu biasa kami lakukeun. Lamun Rama mah kumaha aranjeun wae. Kumaha mah teu nanaon lamun putri kami turun ka bumi. Mangga, Kang Kade, bili aya jalma anu jahil kan arajeun bidadari anu jahil. Mangga Rama, Mama, kami bade angkat ayeuna. Kakak, putri kami geus agungnya. Oh sumuhun atuh saha heula Ramana. Diman? Yang Jakarta Rum. Asa heulaan apanana teu seukeut Siap Jakarta Rum kanggo naon kitu? kanggo ngaburu sato ke di leuweung. Bade sabaraha hiji. 10 siki we. Siap Jakarta Rum. Diman? Rupana hujan tos raat, ayo urang ka leuweung. Urang ngaburu sato. Akang kasep bade ka mana? Tadi tuh Hayu atuh neng ka mami. Jeung kuring wae atuh Akang. Ih, datang si pakor geuning. Mamanian ngomong ka kuring ngomong ku aku sok make bismillah heula. Oh, nyasok atuh ulang deui. Bismillahirrahmanirrahim. Aya si pakor geuningan. Kala. Oh nih teh ngadona ribut di dieu. Geus kuring rek init. Diman? Heula tah Kang sok atuh ayeuna Akang milih kuring atau tukang oncom eta? Nya jelas milih kuring atuh kuring mah geulis semok geus siga maneh guladik ieu. Geus, kuring mah teu milih sasaha. Ayo, Diman? Ayo Jakarta Rum. Ulah geer heula atuh nya pasti milih kuring nya Kang Akang. Di bejaan teh akang mah teu milih sasaha. Geus Diman hayu urang ka leuweung. Kasepna indit gara-gara ada maneh plakot. Saina mun diherang pisan nya. Kuring teh sama kali dia. Kepanan kuring teh sami ke mana nabi. Bener bisa deui awak kuring teh arahnya dari kaya mau salaga seperti ieu. Tah eta ke minum ge kudu meuli. Da atuh Prabu Gajah Batok mah kurang gaheul. Gaul atuh maksudna teh. Sok ngararaco eta bilang kita aya saluran kaca. Demi rame na retak ieu. Ya kan? Ayo mama aku pengen Terus tanya. Salendang. Hah? Leungit. Bida, dilap nyimpen meureun. Eta naongan tuh. Namun kitu, kami kudu milarian sasarengan. Hayu atuh. Kapura, kami sakabe, saya nu tiasa mendakan selendang lawang bulan. Nuhun bulan, kapura. Kenaon aja di dieu? Saha anjeun? Kumaha di sini? Inggit anjeun. Kuncian Neng. Kuring teh bade ngabantu Neng, aya di leuweung ieu nyalira. Kuring teh carten anjeun sama kami banget. Kuring teh lawang bulan. Abdi teh Jakarta Rum. Kumaha asa usulna Neng aya di dieu? Sok jelaskeun ku Neng. Saestuna kuring bidadari ti negeri Rempah anu tempatna di Kayangan. Kuring turun sareng genep bidadari, tapi pas bade uwi salendang kuring hangit. Kuring teh bingung, patakna kuring teh bisa uwi ka Kayangan. Oh, lamun kitu atuh Neng ngiri we ka bumi abi. Di bumi abi aman.
tak aman ke dia nyalira gadis deui. Mohon lamun jaka keberatan kuring bade wae ngiring demi jaka. Semoga seneng ayo. Acil kami kudu kumaha? Nuhun kumaha tuh Acil? Padahal mah bae we si ulah tinggal di umi apadan atas jongkong kami ditambahan. Acil mah duit we anu di pikiran Para teh. putri Rama, Wilujeng santen Rama. kumaha acarana sukses? Kela. Mata arayan ngajarawab. Tos ayeuna Rama absen hiji. 1, 2, 3, 4, 5. Kela. Putri Rama aya genep. Genep dikurang 5. Hiji deui ka mana? Kela kakak. Nawang ulas ka mana? Lantaran eta Rama, nawang ulas tidak dihubungi. Bawang putih, nah mana itu bisa ngajagaan adi maneh? Tos Rama rek tuang heula hukumana moal menang duit jajan ti Rama jeung kudu ngabersihan tayangan ieu 10 tahun. Jadina atas jajan kami kan dikurangan. Emang resiko kan? Jaka, kuring bekerja bisa Mun gitu neng. Kuring ngogok ka anjeun bulan. kuring oge jaka. Ya Allah, eta budak kabar sabeunana di dieu kami ana rese tangan si eta. Kita udah dipisahna ka budak, teu nyangka budak eta siga kieu. Nya kumaha deui da ieu takdirna tarimakeun we cing ikhlas ulah ambekan wae. Da atuh mah ngabela we si Wulan. Rama, Mama, Wulan teh sono. Wulan teh hoyong tendang. Kumaha carana Wulan manggihan selendang eta? Bah! Aya neng geulis nuju naon neng nyalira di dieu. Nya ulah sieun atuh hayu urang emangnya. Neng teh geulis deui nya. Geus mah geulis nalira dinya. Boboa jomblo. 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 Nya atuh neng hayu neng. Urang ambang di talaga ya ambo ya. Acup ya ambo. Ayo atuh amang udah lama mah hayu. Hei, Autis, rek naon marane ka dara dieu? Pengen dulu ngajagut ke kami. Bae, ada si kami mah teh sieun kasih hejo. Mana yang ngelawan kami deui? Bae, da kuring mah teh sieun. Juk gerawan si hejona. Nya tinggalikeun sa. Ayo, Bro. Geroan kuring mah teh. Bos. Aya naon? Ayo ngajak ngelawan deui. Bos. Tahan wani macago. Ayo, Bos. Tangkang ka urang. Ini Bos. Ketika saya tak ngomong gitu. Pinky Winky. Lah. Oh. Saha nu wani ngajago ka urang? Nangtang ka urang? Ieu deui tiluan trio Autis. Wah, ini nangtang ka saya. Nu kieu nangtang. Wah, Autis ge daripada anjeun hejo siga hileut tangkal. Oh, ieu hiji deui. Manya buta hejo notifikasieun ku sararea ngan make salopan sabeula. Teu apaleun, ieu teh zaman now kelas hei. Kamu aduh nggak tahu zaman now ini. Lainna sieun kadona yang seuri sia. Sian. Geus jap manehna amak geus. Oi, ambek. Matakan tong sok ngajajagoan, carita nama rek ngajeger, goreng patut banggeus we goreng patut banget di hejoan kawas we hileut tangkal. Bos, garunyak bos, lutan bos, tuman bos, ini kan wae mah bos. Modar ya lah, beben saya modar ya. 1, 2, 3. Aku tak mau kalau aku Madu buka dikit jos. Mana yang kos kieunya? Amin. Pos tadi. Paduli ah. Bos. Leuk ya bos. Tuman jeung wae mah.
Bos, modar. Beda ke saya, Beng. Modar ya. Balik ke mana, Neng? Barang kamu ya tuh, Neng. Neng, pasti segala berita normalnya, Neng. Nah, gitu kan. Soalnya Neng tas nggak caya-cayakin hati aku. Abdi kira ngaki mereka seneng. Umbal beureum mana teh? Oh, nya salah. Aduh, hilap euy. Neng. Bisa mengajakkan abang saya akan ngojay. Nah, aku belajar tuh. Soalnya Neng tas ngagokin cetak ke akan. Sama bolong. Mana yang jadi bilang kok orang? Jatah orang ya mah. Terus kumaha coba sok kumaha tunjukkeun sok tuh. Ngojay jig anu nyetak bola. Sok tunjukkeun kumaha sok boleh. Neng. Ajarkeun akang ngojay, Neng. Aku udah maka diajarin aku kan. Akang teh bisi dikalap di hati Neng. Iya apa cepeng-cepeng lengan lepas lengan si Neng. Ih, embung atuh meni maksa. Oh, sama yang wae. Mane mah meni kitu ih. Terek amang yang abi. Neng geus wani, nang tangka kami. Oh, gitu, bos. Ieu leug-leug ya, bos, make mah. Naonan. Wanian ngajak gelut tes kaya. Dia kurang ladenan. Siksa. Modar cabut aja. Kelak. Nah, ieu teh kalau garelut. Mending balik tuh di imah ya ranginang. Ayak itu. Ayo gara di opi. Ayo. Kela. Kan biar orang gelut. Tah mending orang sasalaman heula. Ampurannya ampura. Allah. Yo, aya ranginang di imah. Ieu selendang kuring. Jadi Jakartaru. Jaka, jadi saya ieu anjeun ngabawa ka kuring. Anjeun teh jahat. Neng. Kakak, mana tanah naon diampokan ku Neng Putri? Naon? Aku diambekan gitu deket. Putri teh salah paham. Salah paham kumaha? Jadi disangka nanti si Jakarta nyebutkan selendang Neng Putri kan? Kalau itu kali itu saya nama juga. Ayo nama tonggalau. Gue diuk lagi. Oke, daripada galau mah kurang selfie. Mending selfie. Juga orang-orang di kota. Jadi eksis di Instagram. Cuma euy. Ayo di tadi post ka IG mah. Ya kan Kita kali ini. Kilo. ada dikit. Bisa nih kayak nganter. Sama nanya Neng Putri teh. Muhun abi teh sono pisan ka Neng Putri. Abi ge sono. Sono pisan emang. Mama, aja pulang dong, Kak. Ayah Neng Putri. Ayah Neng Putri. Neng, aya nawang merah. Salah berarti. Oh, Neng Putri. Oh, mangga Neng, mangga. Dasarnya eta budak tahu diri pisan. Geus manyusahkeun ayeuna karek datang deui. Tapi ceuk nya we da ceukkeun bari heula. Geus juk ini tadi tuh. Aya naon ieu teh? Aja. Geus atuh edisi karanana tong aralay lah. Naon ieu raribut? Mama. Nawang ulan. Hampura ulan. Masa berlaku anjeun entose Mohon maaf. Geus cicing da ya. Rama, jadi tos daya kesempatan di kamu kuring. sudah terlalu lama ulan. Sudah terlalu lama. Sudah terlalu lama sendiri. Sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Ayo di mana ya? Nah, jelema areutis di dieu. Oh, berarti Ayo ayo di mana? Ayo di kayangan.
Orang salah scan dan nama. Oh, kumaha tuh? Skin gak si mana? Urang ge jelema boloho teu apal. Oh iya atuh udah apa? Tara belajar. Salah berarti yuk balik ke ieu ah. Aduh, aya-aya wae jelema autis di dari ya. Laina anjing goblok ka Jakarta ruk. Luas balik deui ka bumi ulah aya ti kami nu nyerikeun HP sareng ngecewakeun manusia. Sumangga lamun eta saya kesadayana kuring rek ngalaksanakeun perintah ieu. Suluhun anak ini lamun anjeun sono ka kami tungguan pelangi anu datang sarta anjeun bisa petang jeung kami. Ya kak, kuring bakti tadi kami anjeun sarta keluarga. Kuring goblok ka anjeun sarta kucing. Saya tidak ingat menurut anjeun kurang. Bener eta teh ulas. Abdi janji ulan bakal ngabagiakeun ulan. Akang teh kang, kabulan. Kangen atuh Neng, tidak kate, sok nyarita kawi, kangen tidak kak Neng. Alah, gerakan atuh. Neng, Sok eta teh. ya, Neng, bagi-bagi atuh bidadarina jadi kapitannya. Ngerakeun. Kan kayangan teh bulan ieu dia dari teh banyak loba. Ya, jigana garelis. Itu mahal lah mahal. Saya tahu orang kata laga di saya tidak dari seperti sendiri. Ayo. Yes, menang jodoh. Ayo ah. Bulan. Terus aku datang keluar baik dia. Yakin aja abdi beres bulan teh. Ini mengharap pisan. Nyanyian bukan hah? Dijodohkeun? Jadi kieu, Kang Timan, Kang Fadil, dan Kang Fadil. Kemarin bulan mabok. Lagi dari foto sekalian. Ih, harean teuing kuring teu didinya. Sakan atuh ngomong merah we, da abdi mah teh gaduh. Jadi alumni si Timan agak teh musik deu atuh. Cemil ih sampai abi hayang musik Timan. Tuh kan, saya nih dari Jabi dah begitu goreng-goreng ini kan yang nama 11-12 sareng si Jakarta Baru. Tapi aya syaratna heula tuh. Syaratnya sok AA. Timan kudu kuku bau nggak poe, masak unggah poe, ngepel unggah poe, cari nafas dem, rek kuring teh bisa pedikir menikir atuh. Nah, nu penting mah, Kang Timan teh boleh nyentuh kuring jeung operasi gelai Mulai. Rama, sabab hujan pasraan, kami bade nyuhunkeun izin ka Rama keur ngalaksanakeun kebiasaan kami sakumaha biasa dilakukeun. Del. Waduh ah, bos. Lek ya bos, cuman bos. Modar, beda ke saya biaya modar ya. Yuh, toh. Neng, pada kawan lah Neng. Neng,
Iya ya cara cepeng-cepeng leungeut geus lepas leungeun si Neng. Naon ieu hayangun ih. Oh, lepaskeun si Neng ih erek mamang yang Embung